Ya, ngojek tiluan ngojek. Hah? Ngojek tiluan. Mun aya hiji abi unggul. Nah, anu ieu mah sok disewakeun. Ieu enggak? Ayo. Oh iya sok disewakeun. Yang geus ieu we. Yang geus we. Sok we candak motorna wah ti harewas kitu. Ya, candak. Siap. Sewakeun. Siap. Ya, disewakeun. Siap. Anjing barudak anjing ieu mah. Obong. Ayo. Ada hiji. Jadi. Jadi hiji. Jaga perawan. Aduh. Ayo. Baik. Maju. Allah polisi di itu mah aman di mah ada polisi. Astagfirullahaladzim. Pakai helmnya. Bisa ya lupan. Ayo. Ayo. Anjir motor aing ka mana ya si budak? Ah. Manawi di dia tadi aya nu ngojek tuh di dia. Oh, aya tadi kali itu. Saurang ah. Duaan. Alah nasi budak jeung saha motor aing eueuh. Dah jam teh hari itu. Alah aing ngasih budak euy. Hah? Marekan. Dia. Ah dia. 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 Aji tadi jauh. Dia. Pangulikeun bensin we ieu. Beak bensin, beak bensin. Allah ilaha illallah. Bulan puasa ieu teh aduh. Ya. Pamulikeun bensin 50.000. Pamulikeun bensinnya. Nu itu beak bensinna. Jangan meuli bensinnya, pamulikeun bensinnya. Bensin, pamulikeun bensinnya. 50. Ya anun. Bensin 50. Aing euy, bagor. Udah aing urang milik. Buru ditungguan bensin. Tapi ditungguan. Sik, buru. Siap anun ah. Oh, sok. Lumayan. Nun ah. Yo, hati-hati di jalanan ya, Cep. Jangan. Aing motor aing mana? Motor nu aing mana? Yo. Tadi ayo nyewa motor maneh teh. Yo, ieu acisna. Mukur ewang ieu udeung. Nah saha nu nyewana kan? Aya nu nyewa udeung. Hah, Geus saha? Nah ieu. Sia teh budak-budak teuing doyok. Aya nu nyewa. Yo. Motor mah. Iya, ka ditu. Susul. Geus aya naon? Nah motor aing cai. Asia. Dicingoa tuh. Apa? Asia kemana yo? 6. Kumaha itu? Iya, payu teh 1,5 juta ieu kira. Nah, itu kumaha mun orang jual situ setengah. Mata ku urang dicopot ieu teh. Ieu teh aya nu nawar. Aya nukeran ku motor Ninja RR 2,5. Tah, geus dikeun atuh. Ah, terus tunjung dia mah dibikeun. Mending jual situ setengah. Teu nya geus atuh kumaha? Begitu lu 500 ewang. Geus bae teh kudu ngadaguan untuk membeli bensin. Geus ieu bae bawa. Bikin lah. Oh, ini teh. Ya. Ayo. Penjajah.
Jeng. Mang Doyok. Nah, isukan aing saha Wayadi. Cager. Alhamdulillah. Cager, Bro. Mana tuh tadi bensin? Mana teh beli bensin? Hah? Mana beli bensin tadi? Mana bensin? Wanita beli bensin ke si budak? Pasti marana ieu teh tadi uing sabuat kaca si budak motor geus eueuh si bantek usaha. Ngojek kasih iya. Ngojek kasih budak tadi. Ripu sih mau nyambung tuh dah. Terus tuh tadi bawa sarangan sana motorna. Buat aing ya. Lain hebat ket. Yo, wah urang teh beak bensin gitu urang teh. Pan urang teh ngisian 10.000 wah meureun locot ka beusina. Wah, teuing pugu. Motor saya ieu teh Wayadi. Saya teh sok ngojek lamun di lembur teh. Oh, Mang Doyok. Nya nu saya. Ya, ayat ya, iya teh motor si Doyok masuk ngojek, lembur mah jeung di dieu. Ampun, ngojek kita dibawa sorangan, disewakeun kumaha. Awewe. Astagfirullahaladzim. Itu aing awewe wae. Kumaha ngobrol. Adatna makluman unggul hampura ta eta. Paingat kita tadi kilu ke jeung Ya, nyambung. punya lawan nasi bungkus dah. Hampura cenah. Puasa. Ini mah anu nawar ya 1,5 juta wa asugan teh lain uwa. Aduh, nu urang eta mah ulah urang mah. Udah Kira-kira mah. Obok. Oh, semua tuh.